urang lamun di Tangariung ya. Tangariung. Kiai Ustad. Urang Pak. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan saya. Ayo kadegan. Ayo kadegan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Tangan di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak nomi lumbani iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun nek jarah bae menta anter jarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarah teu bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun we ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun we ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mahauni ngasagala rupa kajadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu ieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa hei sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabogor carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing pohonya na ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu
lantarannya nama bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharuan eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos kitu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh jampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolin ahad Allahu akbar sadadat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos kitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngora mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung kieu ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nyana janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sogedang dipeting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak kita karena kudang doang geus jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat aing anu mantuk aing ngomong kitu ge nyaho sia tilok sholat ngana di blon-blon penmannya jadi sekolah kan teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeuketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing dik sanu ngalehkeun aing betul doktor aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing luka abi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah dik caritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nyana ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah tipeting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah tipeting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh
abdi bodoh tapi kos pinter, itu pinter tapi kos bodoh. Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat. Tetep abdi mah embung ka neraka Gusti. Kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti. Cek Gusti deuk jalan mana? Minta jalan abdi. Tuh pan ngaco. Atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh. Atuh nu bodoh mah emang ngaco. Tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha. Parangsana kumaha meureun. Itu bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah. Tetep abdi mah kajian kuku mah embung. Misalnya abdi dibalangkeun ka neraka, tetep abdi mah deuk hudang-hudangkeun naik kajian kuku mah abdi mah. Ge dibelembung kajian kuku mah tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga. Loh, kajian kuku mah ge jalan tol aya, jalan biasa aya. Jalan batur mah teu nyaho, jalan cecopet ge abdi mah nyaho. Geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae. Kan tangaran aja mah bodoh. Atuh pan kamun kadang kudu pinter mah satolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang dia kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem atuh geus itu. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu. Gitu deh ditimbang Gusti, ulah ditimbang abdi mah atuh. Ya karasa amal abdi mah teu bararagus. Untuk karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul boh pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajian kuku mah ge sia de kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian kuku mah ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu. Eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunahkeun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi, eta kan bodoh ngaranna. Ka surga. Nu teu wau jeung mabok, eta kan bodoh ngaranna. Eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit, janjana mah sieun beus teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit, dah jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu mah geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga. Heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga. Heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat taku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun ge di neraka keun sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu doang sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka
Nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa bahasa orang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke orang naik kieu angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasan geus naik urang turun deui datang ka ti tadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar adeg tak kiai Malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye ngariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangaran saya ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres dolin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari rup menta dibere salabar menta dibere jamuga menta dibere mararaju menta saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin je cak nomi lumban ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk jarah bae menta anteur jarah anteur teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorotan teu kudu hadorotan sia cicing di dinya hei ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu itu. Tapi bener nih malah ganjang nu bodoh. Teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene. Wali geus kieu bae, Bang. Wah, Junet tuh. Kanyawan gua aing teh datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye heuh datang kana Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese Masya Allah geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah hese-hese nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan gugus antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jamburak ku aing cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi ti tanggal lempeng-lempeng
ngalempang-lempeng lain waktu kos gitu. Dakwah ngaji lempengkeun, dakwah ngaji lempengkeun. Engke nyana menyerap. Ari haju nanya keur kieu, haju disalahkeun mah nyana gatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran. Ye, ulang engke mun keur ngaji bejaan, dakwah. Ari keur praktek antepkeun heula. Wasabi'u lan utai kang kaping 7 iku ana yutlaqu hadzal ismi. Satuhune ngayutlakeun teh ngucapkeun ikilah aran ala sabilil majaz iku tetep igatase perjalanan majaz, dadalan majaz. Bitibari ta'alluqihi bil badan kalawan ngitung-ngitung narima cuman teh hadzal ismi kalawan badan. Wa tamassulihi bi suratil bashari lan narima ngarupa hadzal ismi kalawan rupa manusia. Binaan ada anak yutlaqahu alaih karena arang ngadegak ingat sesatuhun yang ngucapkeun hadzal ismi ingat sebashar li ajli malahatihi iku kena arah-arah manis hadzal ismi la li adistisghar ora kena arah-arah minakeunane hadzal ismi wa nazra ila bidayati hali lan kena arah ngalirik maring wiwitan tingkah hadzal ismi wa huwa lan utawi hadzal al insanul haqiqi iku insan kang bangsa haqiqi li anna lahu nisbatan ma'allahi ta'ala kana satuna iku tetep kada hadzal ismi au pangabangsakeun sumertane Allah ta'ala al jismu wal jismani wa laysa muhramain lahu maka utai jisim lan kang bangsa jisim iku oranana ya jismu lan jismani iku kang den uwunkeun karon ilahu kada Allah diqauli alaihi salam kana ngalirik dawuhan Kangjeng Nabi ku tetep ingat se Kangjeng Nabi teh kasadabetan ngucap lapad li ma'allahi waqt ku tetep kada ingsun sumertane Allah teh waktu la yasau fihi kang orang ngamot fihi ing dalam waktu malakun muqarribun apa malaikat kang marek wala nabiyyun mursal ta malakun muqarrabun sapa malaikat kang den pareki wala nabiyyun mursalun lan ora apa nabi kang den utus wal muradu minhu basyariyatun nabi lamun urang nyaritakeun awak urang nu ieu sakikieuna bae sakikieun awak urang teh lamun rada jero urang ngahartikeunana horeng bungkus rok awak urang ieu mah bungkus dijieun tina anasirul arba'ah ardu hawa nar ma enggak bentuklah urang geus kebutuhanana teh jauh ti eta butuh cai keur ngaji ge nginum bae butuh ngaroko batur henteu nyana ngaroko bae butuh dahareun nyana kue sapiri eta kebutuhan tuh kan tapi kebutuhan ruhani mah lain eta kebutuhan ruhani mah tasbih kebutuhan ruhani mah tahlil kebutuhan ruhani mah tafakur gila kebutuhan asal nanti Allah wow ka Allah cantelkeun ruhani urang ka Allah awak urang asalna tina taneuh beuki dahar teangan tidahareun awak urang teh asalna tina cai butuh nginum neangan pinginumeun awak urang butuh hawa urang neangan jang istirahat jang napas butuh seuneu kebutuhan awak tapi urang selalu nu ditonjolkeun teh kebutuhan awak henteu pernah
urangnya diaken kebutuhan ruh datangkah percaya ke pangeran kafir musyrik munafik aya nu percaya tapi maksiat tah urang bak kuari deres kebutuhan jang awak tadi geus ngabubur ngawuduk keur isu keneh di imah ngawuduk di dia ngawuduk kebutuhan roh urang ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nyentuh karena ruh urang ruhani urang paha lantaran nguping pidauh Gusti pidauh Kangjeng Rasul diolah tinggal urang ngolah dipasrahkeun ka urang soal olahna lamun urang loba ngolah awak silakan diolah ku urang steril makanan hati-hati menurut medis jangan sampai makan gorengan seperti kekenceng siade nah dijaga sesuai jeung medis kumaha awakna di awak kurang teh aya kadar garam kadar manis kadar pahit kadar asem nu mantap aya kabeh di awak urang teh urusan padahareun mah geus urang lamun hayang sagala aya sakaligus ngadaharlah rujak tumbuk amis aya pahit aya asem aya rujak tumbuk nu mantap kolot baheula mah rujak tumbuk teh dibiasakeun eta teh bagus geus alat-alat teh naon kitu ngar komponenna atuh sagara rupa benai jambu ngora sao ngora tongtolang ngora atuh tongtolang teh ngora gori segala rupa eta perpaitan permecau ngora bebak eta aya kabeh di awak urang asemna ladana amisna kabeh rujak bubuk rujak tembuk bebak jang awak teh diolah ku urang geus olahraga kuari mah olahragana ge pohara jasa baheula mah sakadar lari olahraga teh tapi kuari mah olahraga endek di jalan raya endek di lapangan endek futsal dan lain-lain sebagainya malah di imah bae ge olahraga mau mobilan sasapedahan aya kabeh lengkap waya gering megering bae waya gering-gering bae meuli alat olahraga teh teu kagok 10 juta 20 juta 30 juta ieu teh jangan bebener awak nu boga duit mah sanggup ka sendal-sendal nu aya cucukan dah ditiru ku bojong mah teh tiruan nu asli dah mah buatan Amerika aya cucukan tapi nyedot ke jero set jeung make ukuran makena ge tidak boleh lebih dari 1 jam atuh Haji Pendi mah terus bae make eta terus atuh gering deui teu boga ukuran nya mah teu boga ukuran aya ukuran-ukuran anak jelema lamun teu ngarokok teu ngopi masalah tapi lamun ngarokok untuk membutuh nikotin ngopi. Kalau ngarokoknya kayak Habib Rozak terus-terusan ngopinya juga terus-terusan dan lain sebagainya. Nah urang lamun sering makanan anu beracun seringlah makan semangka sebab semangka untuk mensterilkan racun-racun. Lamun urang nyaritakeun medis terus bae kos kitu bae jang awak keneh bae lamun urang minum terlalu steril sampaikan ngape anak nol leles awak urang sebab di awak urang ngabutuhkeun zat besi sementara air aja steril sampai zat besian leles tetep bae zat besi kudu dikirim zat besi deui zat asam kudu dikirim zat asam deui medis begitu bae terus lamana terus makanan jang awak urang jang awak mah selalu mendengarkan dokter urang sampaikan ka naon kitu khusyuk gadai
ke dokter khusus jasa urang aja percaya urang ka dokter teh sakadar jang awak nu engke paeh mah teu saha kubur rohani urang teu pernah diurus ku urang rohani teh mulai urang pengurusanana rohani teh ulah terlalu nuturkeun hawa nafsu innan nafsa la ammaratum bisu jika tu coba urus rohani urang teh supaya steril lamun awak urang hayang sehat-sehatan atuh rohani urang kunaon sih lamun urang teu ngeunah dahar selalu neangan obat kunaon urang teu ngeunah salat mah teu pernah neangan obat teu pernah urang neangan aing salat teu ngeunah kunaon sih teu pernah neangan obat sekali-sekali urang datang ke apotek Pak ada obat ini saya udah lama nih nggak enak sholat Pak neangan obat kan itu ya supaya enak sholat coba salah jurusan atuh obat jang awak apotik nah lamun obat jang ruhani kiai datanglah ulang ke Kiai Golkar Waalaikumsalam abah ya di jero keur naon keur nonton TV ya aing teh ka dieu deuk berobat supaya ieu ngeunaheun awak aing pakai ibadah ternyata Kiai Golkar lagi keur nonton TV mana bisa nyageurkeun batur pugunyana ge gering malah mata mah Kiai mah geus lain gering deui tah mah disebut lagi kronis tama rohanina geus lain kronis deui eta mah nu disebut eta mah kos kitu konflik antara Irak dan Iran komplikasi mana bisa nyageurkeun batur moal bisa neangan urang coba kiai nu bisa nyageurkeun batur memeh nyageurkeun batur nyanda heula cager cek datang ulah waka urang hadir bae di kiai eta sehari-hari da kumaha coba kiai eta ternyata nya nama tilok nonton TV paling jualan TV lebih parah itu sorum boga batu beres ganti neangan sok oh iya TV geus teu daekeun HP dana geus teu boga tanya ku urang kiai teu gaduh HP henteu abdi mah emang kunaon teu gaduh HP teu kapeser kiai blon nih bae belum teu ulah jahikeun guru tah mah upami di pasien kieu atuh alhamdulillah hayang merek naon Samsung anyar wah kiai blon nih kiai maning di bodem nih kiai kos tuh pindah kiai atuh teu gaduh TV teu kunaon teh bang ante we abdi mah upami di pasien TV jangkau babetkeun ka hulu siap we nah lumayan nih kiai lumayan terus teliti keur kiai kurang emang teu boga TV teu emang kurang gitu frustasi aing hese dengan kiai teh kaheula ulah mentang-mentang haram speaker kemudian ku urang dicobanya nuduhkeun kana nyageurkeun awak can pugu nyageurkeun recan pugu ulah kena manehanana teh teu boga TV kemudian bisa nyageurkeun rohani can pugu teliti heula teliti sebelum membeli nah kiai teu nonton teu ante upami di pasien TV ali HP ente emang kunaon kiai terang HP ente kanggo HP ka mana atuh geus beres kiai kumaha mun aya rangda maksudnya ieu rangda bengsrat ji boleh oge sih enggak sih kieu ulah di guru nya kos kieu ulah ieu mah kos kieu berarti nyana teh ngarep-ngarep dan lain-lain sebagainya setelah diteliti berbeda rada arahan bahasa nage lain deui sebab jelema cager selalu awak nyaritakeun untuk kacageran awak bae kieu lah selalu berjaga awak aya kiai nu ka mamana ge mawa cai bae sorangan lantaran embung nginum dinu batur teh lain tasawuf sebab menjaga kesehatan
bodem kieu kos kieu mah. Untuk kesehatan mah teu kudu kikituan kecuali mawa cai teh ieu mah jang steril besi batur mah cai teh nang meuli di mana teu puguh tah lain deui teh motif aya kiai ka mana mawa cai bae tanya ke orang kieu nu mantep mawa cai bae abdi teh ieu teh awak teh jadi disteril caina teh khusus di imah ngahaja meunang steril jadi kamu mana ge untuk kesehatan teh kieu letik kos kitu mah urusanana setak habak kieu kos kitu letik teh urusan awak teh mah jurusanan awak ya itu jurusan awak mah saraja di steril ku modar sia tunggu ajal steril rohani steril ketika dedeuleunana geus lain dedengeunana geus lain ambeuna geus lain ternyata teu akur jeung urang kajen babarengan tapi ternyata lain deui selalu dedeleuan tadi pakai tafakur dedengan dipake tafakur oh berarti qalbuna geus muallaqun lillah cumantel ka Allah ieu mulai cager berarti ruhna ieu cager berarti urang biasa kadi hayang cager rohani kumaha sebab geus kebel asana ieu ngalaksanakeun salat duha tapi ieu kieu bae tanyakeun aya teh salat duha sabaraha 8 malah kadang-kadang 18 loba amat sia ieu make mazhab naon ieu maksudna naon sia salat duha teh resep jasa ulama teh Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil wa in kana fil ardi faqir wa in kana musiran fa anzil haraman fa tahir wa in qalilan faqir fakatsir wa in kana ba'idan faqribhu hati dia Allah ya Allah sina dunia kene eta duha kos kitu duha lalaga saya sok tahajud osok alhamdulillah asana selama 10 tahun kula teu pernah tinggalin tahajud maksud tahajud kumaha hiji supaya karung laku anak supaya dagang maranaju tanah nu di itu sawah nu batur geus dijual kula mancan lantaran supaya rada hayang mahal sia tahajud kos kieu jadi seuneu sia lain kitu ketika aya jelema datang ka urang kemudian mengabdi di urang tanpa pamrih nyana geus teu hayang digaji teu hayang nurut par cek urang eta eusian cek urang eta pel cek urang itu bawa dibawa cek urang itu kaditukeun nurut tanpa aya unsur-unsur pribadi ngahadam teh ngahadam bebeneran urang bisa menilai muatan naon ieu budak ngahadam timbullah rasa ibah urang kanyan muatan beda jeung di pabrik digawe teh hayang gaji beda jeung PNS digawe teh hayang gaji tetapi ngahadam anu bener-bener lillah apa santri sebagian lillah kadelekan urang teh lillah rasa iba aya jelema susah ngahadaman nu sugih ngahadam teh ngahadam bae mah karena Allah teu aya unsur-unsur yang digaji kebel-kebel rasa ibadah sugih paharan urang teh mengabdi ka Allah ulah aya unsur jang urang menghadam ka Allah maca Quran ulah aya unsur jang urangan urang salat tahajud ulah aya unsur jang urang semata-mata ngahidmah ka Allah maca kitab ulah aya unsur jang urang mantak nyieun pondok pesantren ge ulah aya unsur jang urang geus bae ngahadam ka ilmu Allah ka Allah geus tilok aya mulai menerima murid baru siswa baru malah ngadam ka Allah ketika nyana nyieun merek menerima siswa baru berarti jang kepentingan nyana neraka siapa wah cenah teh make uji masalah ngomong gos ieu sih ade ngaji kelas ieu mah ngaji kelas ieu mah lain ya dong usiakan paham
Iya ngaji kelas juga. Kelas bangsa Habib Rozak ngaji ieu bae. Atuh bangsa nu geus inget ka paeh bae. Lantaran geus teu laku deui. Beda. Urang ngaji fikih urusan zahir. Urang lamun geus ngaji tasawuf, toriko, ieu geus galuarkeun fikih. Jalan biasa fikih. Berarti ieu geus mensterilkeun diri deui ka Allah. Ulah aya muatan-muatan. Aya usul ilallah, ulah aya muatan. Mulai urang berarti ngurusan roh. Geus lamun ngurusan roh kudu aya pengurus. Pengurus roh ngaranna mursyid. Lain haji mursyid. Mursyid anu nyaweun letak latifah lembutan. Urang bisa digali gerak manusia tina lelembutanana. Kicep jelema kadeuleu lantaran aya lelembutana mun eueuh eta aya ieu mun eta teh encan gaib. Masih kene hitung-hitungan. Kegeus gaib mah ma'rifatna. Hitung-hitung eta mah nu kos kitu mah. Atuh aya cara-carana 2 kali 2 4 filsafat. Nu kos kitu ngaran. Kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun yutiju kullu insan jismun. Jismun. Eta ngaranna ilmu filsafat. Terhitung. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir. Hadis itu al-alam hadis. Wa kullu hadis tahusoni. Eta mah terhitung. Akal nu digunakeun. Ketika orang nyeritakeun aya latifah lelembutan masih kene di akal-akal. Masih kene di akal-akal. Ketika geus datang nurun rabbani. Ilah nu sok disebut rabbani. Nu sok disebut sobadani. Ulangan sakadar keur mamaca doang. Kutub rabbani wal arifin somadani Allah. Hai prak balik hayang di parawan tenang. Belon. Anu dibaca kutub rabbani wal arifin somadani. Renganan eta kutub rabbani pake kokosen. Pake kokosen eta jerona mah usaha melalui kutub rabbani. Eta mah bakal dibeulem. Ih, jadi kitu amat cek Pak Haji Pendi. Eta emang kitu. Eta emang sia mah bodoh bae. Ya Allah. Mulai diurus urang. Dah. Urus surah teh, urus. Maksa. Riyadhah ngaranna. Ngajar nafsu pemaksaan. Mujahadah perangan nafsu pemaksaan. Supaya nafsu diperangan ku urang teh lindek. Supaya lindek salindek-lindekna, kalindeukanana deuk diajak ka Allah nafsu teh. Ulah merod bae. Abeh kadituna ketika diajak baca Quran amis, ketika diajak tahajud amis, ulah haseum bae. Ketika diajak ngaji amis, ketika diajak berjuang, coplok nyawa sekalipun amis. Tah nafsu urang teh ya diperang. Ya Allah, ajar nafsu urang. Tentu nu nyahueun ka nafsu nu aya di urang hanya jelema nu mursyid nu geus pernah terbimbing nafsu da. Moal nyahoeun jelema ka hiji jelema boga penca jeung heuteuna. Lamun nyana encan pernah belajar penca. Wih, penca hebat jasa. Memang jotosana lempang. Wah, pahara jasa. Masyaallah kelit dah hebat jasa. Emang ka jalan kelit dah hebat ku aing ditampilin nyana kelit atuh ka aing nampilin. Jadi aing nampilin aing. Tolong aja. Haji pengen dinampilin. Itu udah kehendak set hadir. Tungtung nama nu nampilin nu ngagoler. Kan kadeuleuan lengkahna lain deui, gerak-gerik da lain deui. Tah, beres. Kabelah dieuna kanyahoan, ieu budak rada eusi lain kurana. Lain sekedar cangkang ieu budak.
lantaran beda angin nage angin sebab geus dipuasaan. Lamun tinju satinju-tinju ngan sakadar dek sakitu doang, tapi tinju make hiji ku angin doang dek ngagoleh. Wih hebat tinju. Kajahoan ku ahlina. Kajahoan ku ahlina. Neangan antanan nu nyaho ka antanan nu bakal ngabenerkeun anak. Para pembe di bawah. Teu beres kan. Pajar antanan. Nyana tah. Pagaweanana di bawah sakarung ka dieu ieu antanan. Ieu para pembe. Itu nyaho. Nu nyaho ka antanan anu geus berpengalaman di antanan. Nah, ieu ge nu nyaho ka nafsu. Jelema nu geus terdidik nafsuna. Tinggal urang kan hese urusan nafsu mah hese tapi reaksi efek daripada jelema nu geus terdidik nafsuna berbeda. Efek anu berbeda. Jadi kajahoan dokter-dokter anu geus terdidik teh nya nama nyahoan sebab bertajribah ieu penyakit naon. Ieu sare tah. Ieu dikejahokeun heula ku urang darahna dan lain sebagainya. Oh, obatna ieu. Penyakit yang sama tapi obat berbeda. Dokter cetu ngaranna. Ulah diborong bae, ya obatna ya. Besi aya nu akur bere kabeh. Parah jelema atuh. Centang tuh. Nah, bateng aya manis, bateng aya darah tinggi kudu diperhitungkeun. Hanya guru mursyid anu bisa memperhitungkeun. Terus diaping. Ayo terus. Engke ge saatna setelah diaping nyana rada lain dikicep da lain lengkahna lain. Kamari mah ketika diajak ka klub nyana nirilik bae bahkan ngajakan kuari mah diajakan gembu. Dicoba ku guruna kan dicoba. Lamun kamari ieu manehanana cemi dina ibadah kuari mah sakumaha nu hudang gering dahar. Mamayu bangunna salat teh kacape Allahu Akbar likum Allahu Akbar. Wih udah telep ya bae tanya sia ieu getol amat salat teh cuma teh yaho calon mitoha aing aya wah teu beres teh bae berarti mah cemi kan asli dah mah cemi dahar cemi gering kuari mah mamayu kitu kene ibadah teh mamayu terus berarti perubahan kan perubahan tidak ada perubahan tak tambahlah ku zikir pak kuari geus bagus ruhani teh geus bagus seimbang zahiran wa batin engke ketika manehanana leuwih rindu urusan ruhani poho ka awak kadang-kadang dahar 2 poe ge encan dahar karena dahar susah orang lain dari nambalaya tapi teminat kadahareun sebab leuwih kana ruhani kitu kene sare engke manehanana kaget aing sebenarnya mah teu sare 2 pada tapi kok teu nanaon sabenerna mah aing teh teu dahar 2 pada tapi kok terasa lapar Maha kawasa Allah awak kuari teh geus lain make dahar nu biasa ku tasbih jadi gagah ku maca subhanallah jadi gagah ku maca la ilaha illallah jadi gagah berarti geus khariqun lil adab nu kuduna awak dahar gagah kuari zikir jadi gagah zikir teh gagah la haula wala quwata illa billah jadi gagah tasbih jadi gagah poho kuari kadahar anakan mah terus siapa sok ajuk gitu sok ajuk pertanyaan itu si wali non kapal majikan tadi si beblon atau anakan mah terus siapa ajuk batal deh bae kakara gedek usul ajuk wae lain usul ilallah usul ila susu diatur-atur kurang nah poho kan kana dunia dahar poho nginum poho sare poho atuh kapal jikar ge poho kok bisa poho pas gitu sih aya waktu-waktuna encan ieu kakarak leleuweungan ngaranna
mulai di dia yana geus teu melu ka jelema misah jeung jelema misah lain lalagaan misah teh misah sabodohan nyana urang-urang mentak dipagahan ku guru mursyid mah awas ya tegepkeun awas nek konsentrasikan pikiran hitung batur sekeliling saya hitung A B C D W guari sok geura hitungan Gus ya pulan pagaweana anu aing malai pulan pagaweana A B pagaweana anu aing malai C pagaweana anu aing malai D pagaweana anu lain C D E F G tur kabeh itu abdi mah sanes teu aya hubungan jeung nu eta tadi disebutan Gusti abdi mah petani lain pedagang lain PNS lain abdi mah sagala rupa lain abdi mah abdi beda ka Gusti mulai steril steril teh guru mursyid selalu memberikan penerangan awas diri orang teh bareng mah bareng zohiron batin geus steril si A batur urang nya nama pagawean anu abdi mah lain si B batur urang selalu jeung urang nya nama boga pagawean seharian eta urang mah lain si C mana babarengan jeung urang tapi nya nama boga pagawean eta urang mah henteu kabeh seakan-akan ngubeng di diri urang tapi urang teu nempel jeung nya ka Gusti abdi mah mulai tegep ka Gusti Allahu Akbar eueuh da naonan gitu tegep ka Gusti mulai kuari geus poho seserian sekeliling urang teu asa disengsirikeun ngalem sekeliling urang teu asa dialem perasaan orang keur jeung nu maha kawasa nah ila timbul hadzal ismu mata wasabiu anna itlaqu hadzal ismi ala sabilil majaz wallahu alam bisawab